Tah, para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Nah, dicatat di akhirat nanya Tuhan Syekh ke malaikat Malik, aya murid kula nyasap ka neraka. Coba periksa ke malaikat Malik. Cek alhamdulillahirabbil alamin. Nyana cicing we kieu. Geus geura ka sorga atuh. Cek malaikat Malik, geus geura ka sorga. Moal. Emang kunaon moal ka sorga kula mah lamun can anggeus si jelema ka neraka. Emang kumaha beusi anu nyasap murid kula. Masya Allah, lamun urang boga bupati model kos kitu tah mantep jasa guys. Boga gubernur model kos itu tanggung jawab terhadap rakyat mantep. Tau lah bupati jeung gubernur mah kurang geus nyaho dadaekna. Boga presiden mantep seperti itu, mantep seperti kumaha ngomong nanya. Mantep tah tanggung jawab terhadap rakyatna. Masya Allah. Geus lah ulah nyaritakeun politik. Capek nyaritakeun politik. Engke Habib Umar Montohar teh nyana ahlina teh. Nyana ge terlibat hutang bangun eta. Nah, iya begitu titah kasor kana neraka sorga moal waka ayeuna kena nyahoan heula kabeh kana neraka. Akhirna geus beres haparona geus aya 3 prapatna masih keneh nangtung di dinya keneh becek Tuhan Syekh kajenting kaula dititah ka sorga moal daek moal dirobahkeun suku kaula wahriku kodami kula moal ngarobahkeun suku kaula dampal suku kaula di dieu selama jelema masih kena can anggeus ka neraka. Beusi aya murid kula nu diasupkeun ka neraka kula tanggung jawab moal kudu ditinggalkeun. Masya Allah, etalah nu urang nikmat jasa boga Kangjeng Nabi nyapaatan syafaatul uzma, boga waliullah kutub auliatun Syabdul Qadir nu tanggung jawab terhadap muridna. Aya muridna nu tilok salat maot begitu ditanya man rabbuka Abdul Qadir, man nabiyuka Abdul Qadir, wa ma kitabuka Abdul Qadir. Malaikat bingung, Abdul Qadir kabeh begini. Ya Allah ya Rabb, aya hamba Gusti mah uninga ditanya teh kabeh jawabanana man rabbuka man Abdul Qadir bae kumahakeun Gusti? Siksa. Langsung disiksa. Sia ditanya ku aing Abdul Qadir kabeh siksa sia ku aing. Jol teh Tuhan Abdul Qadir deuk naonan ieu? Ieu ditanya Abdul Qadir deui ieu. Ieu tah maneh tah ieu gara-garana ieu. Mata kedek disiksa ku aing. Bejakeun ka Gusti Allah coba sakali deui. Bejakeun ya Allah ya Rabb, Abdul Qadir na aya. Ditanya man rabbuka Abdul Qadir kabeh man dabyuka Abdul Qadir kan salah ya. Kumahakeun Gusti? Siksa. Nah sia aing mah malaikat jageuna tetep disiksa sia ku aing. Pamonggol ditaekeun galon cekal ku Tuhan saya blak kadiekeun sia tapal kadiekeun dirambet ku Tuhan saya blok kadie sambarangan sia maksudnya teh bejakeun deui ka Gusti Allah, bejakeun deui ka Gusti Allah, Gusti palu dicokol. Hai sia elehan amat atuh sia malaikat tanaga-anak gede. Masya Allah meureun make babacaan panjang aya babacaan bismillahirrahmanirrahim mal bejakeun ku aing sia ka sia. Nah iya cenah palu geus dicokot ku Abdul Qadir ku kumahakeun ieu tetep bae siksa. Oh jang nyiksa tuh kumahakeun bejakeun ieu mah pasek gitu. Pasek salat tilok naon tilok ieu mah ngan sakadar ai haol doang hadir ge lain zikir dek dahar bae anu ti perbo pan ieu dahar rebo Kamis Jumat Sabtu datang ka Minggu waduh masalah sih ku cinta-cintana ka Tuhan Abdul Qadir di imah teu masak daharna di dieu di papai unggal imah masalah. Nah ieu pasek jadi ieu pasek ieu kumaha ieu bejakeun ka Gusti Allah lamun memang ieu murid kaula pasek ilam yakun jayidan fa ana jayidun lamun murid kula salah murid kula teu bagus kula nu bagus ulah dideule muridna nu dideule ieu Abdul Qadir bejakeun ka Gusti Allah, bejakeun ka Gusti Allah teu daekeun malaikat bung aing balik deui bong aing bejakeun
lamun sia teh daek bebeja malaikat munkar nakir ka Gusti Allah ditutup ku aing sorga jeung neraka. Moal anu ka sorga, moal anu ka neraka, bedakeun ka Gusti Allah. Ambo teh si ngomong. Nah ieu lamun diserap ku nu bodoh kan bahaya. Bahasa wali Allah anu kudu dicairkeun ku urang loba pisan bahasa-bahasa kutub anu dina wiridan ge kan kudu digurukeun. Ya tamkhisa ya tamkhisa batus ya batus ya besar. Nah eta kan teu kaharti bahasa naon kudu digurukeun. Ieu teh bahasa saha deuk kumaha seperti bahasa-bahasa anu tadi. Lamun urang nyaritakeun bahasa Tuan Syekh Abdul Qadir ieu kan bahasa lain lalagan modal dina thariqah heulaan siki apa heulaan tangkal. Coba begitu Kangjeng Nabi Adam turun ke alam dunia ieu teh kan eta tangkalan. Eta tatangkalan buah apa heulaanan? Heulaan siki buah apa heulaan tangkal? Heulaan siki, apaan siki teh ditangkal. Heulaan tangkal atuh moal aya tangkal jalan mun siki. Atuh heulaan siki, atuh pan siki teh ditangkal. Heulaan tangkal atuh pan tangkal teh meureunna nanti siki. Datang ka kiamat moal anggeus. Urusan naon eta mah? Urusan siki adalah roh urang, urusan tangkal adalah awak urang. Jadi berarti bahasa wali mah aya siki di jero awak, moal aya di mana lagi dengan bahasa ada biji di dalam pohon, moal aya. Masa siki di jero pohon aya ge siki di jero kadu. Eta mah aya. Ari siki di jero, nah atawa siki di jero calana jelas. Eta mah mah diteruskeun asuai sama ngareres jasa ye pikiranana. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, simkuring hanya sekadar macakeun silsilah bahagia aya masyayikh qadiriyah, masyayikh Naqsabandiyah, masyayikh turuq di dia halal hadir. Perlu diketahui Syekh Syumi adalah ketua thariqah sadunia. Ya, nya nama sering kapanggih ngimpi jeung Kangjeng Nabi. Perlu dikanyahokeun nu mantak henteu kudu terlalu diperhatikan kukuman, nu penting deuleu wajahna bae. Nu saat ieu dilimpahkeun ka Habib Lutfi ayeuna jadi ketua thariqah lain nasional tapi sadunia. Sebelumna ieu maka bahagia aya keanehan nyana deuk balik balon Jumat kan di dieu. Deuk balik ya nang sampai bandara sekula ka Pak Haji Agus, coba Habib Syumi telepon supaya hadir di haul, coba geus datang ke bandara makanya nak balik deui ka dieu. Lamun lain titah ku Tuan Syekh Abdul Qadir mal bisa Syekh Habib Umar, lamun lain dicolek ku Tuan Syekh Abdul Qadir mal bisa. Kula masa pira kula atuh Habib lain kiai lain atuh itu makan Habib. Tapi kan jana darah rai kita ka dieu berarti kan aya nu noel. Ya. Haji Habib Rojak ke ditowel tadi ku jahe. Nirilik jana ka dieu. Beda toelanana nya mah jurig mah. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, tetegkeun tauhidna, tetegkeun fikihna, tetegkeun syariat, tetegkeun thariqah, tetegkeun hakikat. Aya syariah kitabna jelas, aya thariqah kitabna jelas, aya hakikat kitabna jelas.